Assalamualaikum wargi YouTube di channel Mangina Marah. Wargi sadayana daramang panggi baik serehatnya wargi. Sehat jasmanina oge sehat rohanina. Ayatnya lindungan atau napi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Wargi oge perjugi kauning wargi. Yen dongin digarap musim goreng teh. Sanes non teh tayang ulang rekamannya langsung gitu langsung renagi nah rupinan nusanes mah aya oge nu tos rekaman mang tahun-tahun tina kaset dilebetkeun tiasa wae kita kana YouTube ari manguan teu sadean da ngaradak teh kitu ngadoing nanya anu sate acan oge tah gitu tawargi atuh anu parantu siap-siap ya bade ngadongkeun dongeng anu judulna si kulub karangan Kiliksa dina dinten ieu ta bagian anu ka-genep wargi. Anca urang anu ka-5 nyarioskeun harita si kulub anu aya di tempatna Bahaok hek nipuy ka Bahaok. Bahaok naon katibu tuna ku si kulub lagi sadayana tak kumaha jeung ieu carita. Mangga jeung ngadangkeun wae etang-etang landung pang beberah mana. Berkawis pamulang mah mali ayeuna ge kanggo tilam sono mah bah kitu nya. Tah parantos ngabantu abdi teh. Atanepi sebatkeun lah persekot lah kanggo pamulang tarima ti abdi. Cik si kulub parita barigap kana lauk emas anu dibungkus ku gebog teh. Terus disodorkeun ka Bahaok. Nanaonan ieu teh jang jiga lauk gede ieu. Di mana ieu jang teh na bener kanggo Abah. Cek Bahaok bari nampanan lauk. Leres pisan Abah ieu teh lebetna lauk anu teu kinten ageungna. Nya ieu pisan lauk kang nguseup di Cihonye teh. Ieu teh paparintipun Ohim. Margi kengingna seueur pisan. Atuh ku abdi teh dibantun we ka Abah hiji maksud teh hoyong katuang gitu ke sepuh. Dapun biang mah atuh parantos aya hiji deui eta teh bah. Mangga nyangakeun ka Abah mugi katampi ku Abah. Ih atuh buguh we katarima mah kasep katarima anak Abah. Dasar ujang mah alus warahan. Hormat tilawat ka kolot. Sakali nganjang teh aduh meni angka ribung bari babawaan. Nuhun jang muhun lah katarima pisan ku Abahnya. Kebeneran teh Abah teh can dahar dah tadi teh can kaburu balik ti huma can kaburu buri teuing. Ari datang ka imah kaburu magrib. Aduh terus Abah teh ka masjid. Kedaguan sakedeung jangnya Abah gerek mikeun heula ieu lauknya ka si bibi ieu teh alah. Malah urang sakalian goreng, urang dalahar ngariung jeung Abah lah. Kitu cek Bahaok harita bari leos ka tukang rek mikeun lauk ka pamajikanana. Ari si kulub harita pok ngajajabkeun Bahaok anu ngaleos ka tukang. Mangga Abah mangga mugi-mugi we sing enggal masakna Bah. Cek si kulub bari ngarerer ka si Ohim. Nya seuri atuh gancang dibalas ku nu seuri. Malah pok si Ohim nyarita lalaunan bari mengkak biseurieun. Beres euy anu bisaan maneh mah lup euy. Mudah-mudahan lah kayokna pulen euy. Ulah anu morolok kawas di imah dewek. Us, ulah cecengiran atuh maneh teh, Ohim. Cicing. Tah, si Abah geus datang deui. Jempe Ohim. Ceuk si kulub bari ngantelkeun curug kana bibirna. Adu jep si Ohim teh jempe paromana balik deui kawas tadi waktu keur ngariung jeung Bahaok teh. Itu deui si kulub harita teh pura-pura jadi budak bager. Diukna sopan bari ngaluk tungkul jiga ajerih pisan. Padahal jero hatena mah ngagik-gik nyeungseurikeun ka Bahaok. Teulina tarojol Bahaok datang deui gek diuk dina kursi urut tadi teh. Jadi paromana oge bangun anu gembira pisan. Bibirna teh oleh imut sanggis diukna merenah pok Bahaok nyarita. Kesabar sagedeung jang. Si bibi keur ninyuh cai kopi. Malah sakalian lauk emas teh keur dikumah. Malila ngagoreng lauk malah. Urang dahar ngariung jeung Abahnya. Oh hitung-hitung naon teh pakahulan we ieu mah.
Cek Bahaok bari ku siwal ngaruankeun serutu tina saku bajuna. Kop nyokot hiji terus diseungeut, kalepus udud bangun senang pisan. Ari sesana sok ditunda dina meja, bari pok nyarita dareh deh pisan. Sok arudud heula kadinya jang. Ke sasewe lah ngagbar ilmu nguseup mah nya. Mending udud heula bari ngadagoan cai kopi. Mangga Abah hatur nuhun ya Abah ya duh. Naing abdi teh sanes nampik pangasih ari kana surutu mah kirang kiat ku bangetna. Ceuk si kulup harita. Pura-pura teu hayang ti dituna mah jual mahal tahan harga. Padahal hatena mah kabida pisan ku surutu teh. Nya kitu deui si Ohim deui. Manikeun ka bagegal barang ngadenge jawaban si kulup teh. Ari sugan teh si kulup arek narima boro manehna teh mani geus taki-taki rek nyokot sabatang. Tapi ari nempo si kulup cicing bae mah manehna ge kabawakeun. Ngan bati kumerot wae bari neuteup kana surutu. Atuh apanonna oge ngadelekan ka si kulup bari ku kulutus jero hatena. Aduh ku kayung-yung ari anak mangitok eta. Ukur kasep deh teu beuki udud deui. Halus eta teh jang. Memang kudu kitu sabab udud mah sarua jeung meuleuman duit eta teh. Jadi satungtung ujang can bisa usaha mah ulah naon kitu ngagedekeun ting udud. Malah sanajan geus gede usaha ge ulah kokomoan teuing lah kana rokok mah. Lantaran sajaba tinggal jaga kesehatan teh sangkan duit teu olok teuing jang kitu tah. Udah rusak atuh udud teh jang eta teh rusak pisan eta. Pokona mah geus karasa pait beuheurna ku Abah. Jeung deui naon atuh manfaatna udud? Udah pugu mangan gaya unggul eta teh jeung ngagampangkeun pergaulan. Tapi ari mungguh di jalma nu amis budi mah bear jeung marah mah sanajan teu make rokok ge bisa ari bergaul mah tah. Bantong kitu jangnya. Syukurlah resepkan maksud teh syukur teresep kana rokok mah alus jang. Cek Bahaok bari gap kana bungkus serutu, sup di sakuan deui atuh bugus si kulup jeung si Ohim bani ngarenjang. Lantaran teu disangka serutu teh kampih deui. Satadina mah lamun Bahaok bongo manehna rek nyokot sabatang sewang. Tapi ayeuna mah ngan tinggal ngegat curug kungkur. Tapi bikin ngupahan maneh pok si kulup nyarita. Leres pisan Abah leres eta teh. Sok sanaos kitu tah henteu nganggo rokok ge ari bergaul mah tiasa wae. Naing sok sanaos kanu tara nyesep oge ari nawisan mah tah ya awona atanapi goleran mah goleran we kanggo ngahormat. Kitu cenah ceuk si kulup harita. Ih, puguh jang bener eta teh aduh. Bener pisan eta teh dabah ge lamun ayeuna boga rokok bodas mah tangtu digoleran ujang ge. Ngana nyakal Abah teh teu boga meuli warungna geus tarutup ayeuna mah. Kitu ceuk Bahaok harita. Rada kekereuceuman eraeun ngan untung keur kitu anak Bahaok datang. Bari nanggeuy baki nu dieusi si kopi 3 gelas. Terus harita ditundaan dina meja sang geus beres leos ka jero deui. Aduh gancang Bahaok nyarita. Tah geuning aja si kopi sok. Ujang dileueuh lah kadinya tambah tiris lah. Kitu ceuk Bahaok bari nunjuk kana si kopi. Malegap harita Bahaok teh nyekel sagelas. Tapi can waka diinum da panasna kabina-bina. Mangga Abah. Aduh nuhun katampi pisan. Naing supados langkung Abdol saena mah urang bari ngobrolkeun perkawis ngeusup teh Abah. Da kumaha carana supados bangenan? Ceuk si kulup harita bari neuteup. Bener jang. Ongko kitu ari bari ngadaguan asa goreng lauk lah ngara teu kesel. Ayeuna mah sok ka barandungan ku Abah rek dipedar cara-carana ngeusup anu hade. Urang pedar hiji-hiji. Nu pangutana mah ujang teh kudu bisa milih useup anu hade. Lantaran hasil jeung teuna usaha ujang dina hal nguseup gumantung kana useupna nya. Kahiji useupna kudu nyengkluk teu meunang lempeng kawas jarum. Kaduana kudu seukeut jeung make ruruhit ngarah ngait. Lantaran lamun ngan ukur nyengkluk kungkul mah kawas bakrik mah moal guna.
Katiluna urang kudu nyaho kana kahayang lauk anu rek diusepan. Contohna lamun beunteur karesepna cacing tah eupana ku cacing. Lamun lele karesepna sidaru eupana ku sidaru. Lamun lauk emas karesepna oncom eupanan ku oncom. Omahnya lamun ujang rek nguseup ulah nepikeun ka teu make eupan nya. Lantaran lauk nage moal daekeun nyangut lamun nempo useup wungkul mah. Tapi ari make eupan mah pasti bakal nyantok. Ngan gede leutikna eta teh eupan gumantung kana gedena lauk anu arek diala atawa anu rek diuseupan. Contohna lamun ujang hayang meunang nguseup beunteur eupana cukup ku kaot tah. Lamun ujang hayang ngalalauk anu rada gede contohna gurame eupana kudu anu gede deui. Upamana kasir atawa jaer leutik. Tah upama ujang hayang ngalalauk anu leuwih gede tah hiu upamana eupana teh kudu tambah gede contohna hayam. Lamun kurang gede ganti ku domba, kurang gede ganti ku sapi atawa munding. Tah kitu jadi lamun ujang hayang lauk kudu dieupanan ku lauk deui jangnya. Lamun ujang hayang duit ku dieupanan ku duit deui. Beuki gede duit nu dipika hayang, beuki gede deui eupan anu kudu dipasang. Taina kaopatna nyata kudu make beung berat. Ngara useup ujang teh henteu kabawa padid ku cai. Ngan ieu teh tangtu we kudu make kira-kira. Lamun usupna leutik mah beung beratna oge kudu leutik. Kade ulah nepikeun ka usup leutik ari beung berat aya kana setengah kilona moal guna eta teh jang tah. Nya atuh ayeuna kalimana nyata kudu make jujur. Maksudna mah sangkan bisa nganclomkeun kanu rada anggang. Utamana lamun usupna di walungan. Jeung deui kade ulah poho jujur oge kudu leutik tah. Gumantung kana usupna. Omat ulah make awi saleunyeur eta teh moal guna anaki. Terus sakitu ilmu nguseup nu hade teh kumaha kaharti tah jang. Ceuk bah aok mungkas carita anana bari neuteup ka si Kulub terus ngareret ka si Ohim. Ari dideretna harita teh barang adenge katerangan kitu mani colohok. Komo si Kulub mah mani ngahulang jiga bingung. Lantaran tetela caritaan bah aok teh teu pararugu. Lantaran ari nu kitu mah manehna ge geus leuwih nyaho, malah geus jadi pagawean sama poe. Tapi pikeun ngahargaan kana caritaan kolot mah pok si Kulub nyarita bari rada mengkak piseurieun. Oh, kitu Abah. Kahartos satu hari kitu mah Bah. Paingan abdi mah tah nguseup teh tara bebeunangan. Lantaran sok make useup anu lempeng Bah. Ari maksudna sangkan bisa kateureuy tah ka jero pujit lauk. Tah ku jalan kitu tangtu ngalauk anu nyangut bakal beunang. Sabari usupna nyengkluk mah moal bisa kateureuy ku lauk. Kitu tah pamikir abdi teh Bah. Tapi timiti ayeuna mah tangtu moal kitu carana. Abdi bakal ngagugu tah kana cara-cara nu disaurkeun ku Abah neme tah. Nanging naon tah ilmu-ilmu ampuh anu sanesna Bah. Ceuk si Kulub bari neuteub ceuk pikirna kagok asong sakalian baok rek diheureuyan. Nyaritana kitu teh bari gap kana gelas si kopi terus diinum bangun nikmat pisan. Ari baok harita asa kapaksa irungna kaciri lebeh pok nyarita di aksi pisan. Ih puguh ayeuna mah jang aya ayeuna mah nya ayana. Malah jigana ilmu numpang mati-matihna. Lantaran moal aya basa teu hasil unggal indit nguseup lamun eta ilmu dipake tangtu bakal mencekil hasilna. Ieu carana jang, same ujang indit ujang kudu ngitung heula. Narek ngaliwatan pasar atawa moal. Lamun bakal ngalibatan mawa duit sing loba. Lamun nguseup teu hasil nya tak eta duit beulikeun kana lauk. Lantaran di pasar ge teu kurang-kurang ari lauk mah, malah bisa milih sakahayang ujang. Tah gitulah ilmu matih mah nya. Jadi eupana teh eta mah kudu ku duit. Dijamin hasil eta mah jang. Kitu cenah ceuk baok harita. Dikirim-kirim nyaritana ka si Kulub. Beres nyarita regot harita nginum ci kopi deui.
Ari si Kulup jeung si Ohim silideret terus diunggeukan. Nye harita teh sarilitik kahartina ku Mbah Aok mah si Kulup jeung si Ohim teh ngahaminan kitu tah kana carita anana. Buktina liang irung Mbah Aok beuki rembeh bae ari si Kulup harita pok nyarita deui. Wargi sadayana para netizen dina channel Mandina Mara dina YouTube anu nuju masih ngadongkeun dongengnya wargi. Diantawisna muaskeun buku dongeng teh kitu. Sakali di kusim kuning diuningakeun yen bukuna teh kieu tah seratanana nya sakali di sabada jelas tah candrang mah nya rapat pisan sepasina. Teras ketikan ieu mah tahun 80-an di Pidamalna nya. Pamain mah ku komputer biasa diagungan sajabina. Kamunggunan mesin tik. Radeleung upami langsung tina mesin tik na teh sangok karbon duh. Teu araja tulisanna sapalinya wargi. Tah eta diantawisna sepada-sepada uninga. Moy kadang-kadang sim kuring baca dongeng teh sok lepat nya kitu teh lah. Margi ali teh sareng sapalihna henteu jelas kitu sanatanana. Atur nuhun mangga urang ngajengkeun deui ieu carios si Kulup bagian anu kagenep. Kahartos pisan Abah nuhun parantos dipasihan ilmu anu kalintang saena. Nanging ieu teh abdi teh kantos nguping martos yen anu pangsaena didamel jejer useup nyaeta awi tilas pasaran cenah. Leres eta teh Bah. Upami leres abdi bade nyobian ieu teh. Mung hanjakalna teh nya tah aduh dina danget ieu mah teu aya anu maot nya Abah nya. Ceuk si Kulup bari teh bari nyerenge. Us. Ari ujang. Ulah kitu mah pamali eta mah. Batur mah unggal usik teh ngadoa sangkan dipanjangkeun umur. Nari ujang ngarep-ngarep nu maot. Bila kadarek ngarah pasaranana. Mata kenaon pasaran umum pake. Jeung tibatan ngarep-ngarep nu maot. Jeung deui centang tuh bener eta teh jang. Abah rek mere pepelingi ka ujang ieu. Omat ulah rek gampang percaya kana hal-hal anu can puguh karuannya. Kan ieu kade. Can aya bukti nu pasti eta teh nya. Bating bohong eta bija teh. Bating ngan siasat kolot sangkan barudak tersep-museup di walungan. Lantaran sok aya sawatara jalma anu nyebutkeun yen nguseup mah pangedulan cenah. Tah lantaran kitu terus kolot teh nyieun hiji cara pikeun jeung barudak sangkan tersep-museup. Disebutkeun we yen pijeujeureun nu hade teh tina pasaran. Taku jalan kitu barudak teh tang teu sarieun ari kudu nyieun jujur tina pasaran mah. Jaba anu maotna oge langka. Lila-lila barudak teh jadi boseneun. Tungtungna tara we ngeusup teh. Tapi da barudak ayeuna mah nalaktak. Dipapatahan ku kolot teh sok nyesok jero. Sok sagala ditanyakeun. Nu akhirna kolot teh kawalahan. Tah kitu jang. Cek Bah Aok bari usapan pundukna lantaran teu karasa ngadadak bulu pundukna sing buriding lamun nyaritakeun pasaran mah. Malah ras inget kana kajadian-kajadian nu geus kaliwat. Sagarupa pengalaman di zaman Mang Itok narembongan deui. Atuh bogo Bah Aok teh mani ngabirigidi, diukna robah jadi rada murungkut. Terus luak liuk bari usapan beungeut. Ari si Kulup jeung si Ohim silideret deui. Duanana unggeg-unggegan. Pok si Kulup nyarita sorana ngahaja jiga-jiga anu moyo ka Bah Aok. Ira aku Abah morangan. Apan geus kolot Abah teh. Na masih kene sieun ku pasaran. Eleh ku abdi Bah. Abdi mah boro-boro ku pasaran hiji, dalah ku pasaran 1000 oge moal sieun abdi mah. Malah ayeuna mah unggal sore dina radio oge sok dibacakeun pasaran teh. Pasaran sayur mayur, pasaran emas, pasaran tekstil jeung rea-rea deui. Tapi nah hari Abah bersieun. Tau enggak ka era Abah mah. Ceuk si Kulup bari ngareret ka si Ohim terus neuteup ka Bah Aok. Ih ari ujang. Pasaran ayeuna jeung pasaran baret mah beda. Atuh jang beda pisan, malah Abah mah nepi ka ngihan maneh sieun ku pasaran teh. Nya da Abah mah borangan naon anu nyeri namun diudag ku pasaran. Teu aya ari nu nyeri mah jang ngan sieun atuh. Nya kitu nu matak teu kudu sieun. Apan geuning teu baret-baret acan,
malah nepi ka ayeuna ge balagar keneh abah teh. Kumaha teh abah? Is ujang baku ari geus moyok teh. Geus jang ah. Aduh. Geus moyok we ka abah teh. Ulah nyaritakeun perkara baheula matak soak eta. Mending ngobrol deui anu sajena. Tapi ke heula nya abah rek nempo heula ieu ka dapur ieu. Tah si Bimi teh geus asak acan jam masakna tah. Geus nila dari rasaan mai teh. Kitu ceuk Baok harita bari jung nangtung terus ngaleos ka dapur. Si Kulup jeung si Ohim harita silih neret deui. Ari Baok bareng geus nepi ka dapur pok ngareos ka bojona. Manehna geus asa goreng lauk teh tah. Ceuk Baok harita bari neuteup ka bojona anu keur nguprak-ngeprek di dapur. Barang ditanya kitu pok ngajawab. Geus abah ke dagoan sakedeung ieu keur nyieun sambal kecap ngara aya haneut-haneutna. Ari lauk jeung sanguna mah geus beres tadi ge. Sok ke dagoan dihareup ka ditu. Jawab bojona Baok bari jongjon digawe. Ari Baok pok ngareos deui ka pamajikanana. Syukur pek buru-buru bereskeun. Urang cenah buru-buru dalahar budak kasablan teh tah. Unggal ka dieu teh ngan moyok jeung moyok we tah. Jigana teh penasaran lamun teu moyok sakali teh. Harna moyok naon jang Kulup? Pirakoan nyianan ka kolot. Jeung didenge-denge teuing atuh. Pila kadar caritaan budak? Udah budak ge budak jebrog ayeuna mah. Tapi lalampahanna angger rek awas baheula. Make wani moyok burangan ka abah. Dasar budak kasebelan eta mah. Keun urang ditambali ge geus dalahar mah. Kitu ceuk Baok bari ngaleos di kahareup sanggeus nepi pok nyarita. Ke ujang sakedeung deui. Keur sandiakeun keneh. Jag-jag ratas dahar jeung lauk emas mah lain. Jeung deui tang tu pungkil pundukna oge. Kitu cenah ceuk Baok ngawamaas goreng lauk emas. Ari si Kulup pok harita nyarita. Leres abah moal lepat deui teh lauk emas anu sakit wageungna mah aduh tangtos pungkil. Upami abah sedep mah insyaallah enjing pangget oge ku abdi dipasian di Langkung Ageng disungkeun pidoana we lah supados abdi ngusupna bangenan tah sareng upami waktosna wargi sadayana teu nya kapan nya rupina wargi carios si Kulup kalangan kilik sabagian anu kagenep wargi dicekapkeun wikeun ka dieu bae. Pamugi ieu sok sanaos mangdepikeun dongeng tiasa ngajandenkeun landung pangbeberah mana atanapi landung nyalayakeun mana. Sim Kuring anu mancen mangdina marang ngahaturkeun nuhun ku perhatosan wargi sadayana. Ieu jeung baturai insyaallah enjing pamugi urang sadaya tiasa ditepang daungkeun deui. Atur nuhun ku perhatosanana ieu jeung baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.